Giro, kita lagi Giro. Daniel siapa itu? Punya adiknya si Daniel. Implementasi. Implementasi. Demi Allah. Ini video. Iya, kita di mana kita? Cik Isah menganggapnya kerjaan Ciki dan aku sudah berharap akan menjadi maulah dan menjadi dan tak emang yang sakit emang aku menyatakan sakit kalau kadangnya suara kami juntung jagaya gancang gitu ya jerawatan juga gancang orang mana itu ya aku lagi duduk kabeh hari akhirnya tuh naon aku isukan naon mana rekaman ke aparat
Cik Isah lampang rumpung tepuguh cabak. Manjak tumpat ketuntung meja. Matahar naik angkat meja. Lain karena ngaji begitu, guru bantuan angkat meja, bisa kabur ke dia. Cik Isah angkat melingkar ketuntung meja menuju kulit. Meja diangkat. Bukan ngopi, kemana nangis. Piring sawah, anak berpakai hingga tangguh Allah. Bapak dengan meja yang diangkat mendapat nak jeung Cik Isah. Ya, mak, uang maka diberesan. Iya kabur, dua deui. Bisa waret kalau yang utah. Lain geus kal, pan akal teh hayang cagerin, kuring paksa kendahar. Omah mudah menjatma jeung Cik Isah ngukeun ngagod meja, tuluy nyokot piringna. Pesopan pisan tukang dagang teh, jalma keur dahar kalau diberesan, kuring oge rek maya atuh. Lain kesopan bu, dibaya satpol pp, nah angin tengah tos pisan atunya. Memang teu ngarti kuring mah, nu kunaon kitu lamun aya satpol pp. Ah, dasar jalma gering, dengan satpol acar. Nu geuring mah salaki kuring, ari kuring mah jalma cager. Yeuh, maka pindah-pindah tuluy mereka jalma geuring ka kuring. Puluh urang anggota satpol pp datang, langsung umpat ka lobang Mang Jagna. Jangan dagang di dieu, haling rek diangkut mejana. Aduh, si Hawa tos bu, nunggu abdul nunggu kamari, abdul yang modal teh. Pihak teh yang bari diangkut deui. Bawa ngedegong, harus buku aturan anak, temenan dagang di dia, ngerti? Upami abdul teu jalan, dari dimana bisa kelawar di wilayah yang berbeda. Ngedeling, pikiran aku sorangan, keluarga ini dipu, nah bet kudu mikiran keluarga maneh. Ya ari sandi-sandi ripuh mah urang dami we, Pak. Maneh cukup baik, teu bisa, ari mah umut kaluan, mah dengan kanginan dinananya, dan aturan, namun cek aturan A, artinya kudu A, namun cek aturan B, artinya kudu B, namun cek aturan ku C, artinya tetep kudu C. Lamun cek aturan kudu A, B, C, artina kudu kumaha? Nah tetep kudu A, B, C. Nah, bisa lamun C, B, A atawa B, C, A. Teu bisa kudu A, B, C. Naon bedana A, B, C jeung B, C, A? Pan sarua-sarua keneh pan tilu aksara A, B, jeung C. Sarua, tapi beda runtuyanana. Ari anu ngaran aturan mah saklek teu bisa dibolak-balik, teu bisa diraba-raba urutanana. Ngerti? Nya ngarti, sok atuh ayeuna mah teu deui meja kana urutna, kuring teu ngaluapan salaki. Cek aturan dokter, salaki kuring kudu dahar heula jam sakieu. Sanggeus dahar kudu tuluy nginum obat. Eta aturan anu teu bisa dikumpang deui ngaran salaki kuring cager. Manajemen rumah sakit oge teu ijinan ayeuna dagang di dieu. Ngarti? Tapi dokter ditah nginum obat jam sakieu, sanggeus dahar heula sababaraha bulan. Lamun anjeun maksa rangkut ieu meja, artina anjeun rek ngagukeun aturan rumah sakit jeung aturan dokter. Coba cerita pisan anjeun teh, ha? Maneh kudu apa? Dina aturanana geus jelas. Teu meunang aya nu dagang di dieu. Lamun aya nu pedagang maksa dagang di dieu, hatina kudu diusir. Kuring lain dagang, kuring mah ngaluapan dahar. Salaki kuring oge lain dagang, tapi dahar. Antara dagang jeung dahar beda pisan. Pancet anjeun anu teu meunang teh dagang di dieu, lain dahar di dieu. Hatina anjeun teu bisa ganggu anu keur dahar. Ngerti? Ae, ngaheulikeun sia, cucu ngapisan kumaha ngalawan ka aparat. Aing teh keur ngajalankeun tugas lah, ho. Tugas anjeun naon? Nartibkeun anu dagang di dieu. Ari nu keur dahar kudu ditartibkeun. Ingat omongan aranjeun, aturan teu bisa dirobah-robah. Lamun A, B, C, kudu tetep A, B, C. Lamun nartibkeun nu dagang, yang nu dagang we, teu kudu ngaganggu nu keur dahar. Kencang pindahkeun deui mejana. Angga teu bisa. Aturanana teu meunang aya dagang di dieu. Ari ngaran nu dagang, pangtu aya pakuat bakalan jeung anu meuli. Moal aya nu dagang, anu dawuh meuli. Aya moal aya caang, anu dawuh poe. Begituna sakumaha dagang, jadi meunangkeun aya di tempat ieu. Kumaha lamun kuring lain meuli? Maksud anjeun teh kumaha? Kumaha lamun sakabeh anu barang dahar dieu teh menta lain meuli. Nah, eta kaasup kana kagiatan dagang. Ibarat anjeun minta dahar ka mitoha. Nah, mitoha anjeun teh ngadagangkeun salo. Nah teu atuh. Tah, upami kitu mah ti wiwitan ayeuna euceul mah incaon, Pak. Euceul mah bade kasihan tuang we kan lapar, awatos seueur pasien rumah sakit anu sok taruang di dieu. Upami euceul teh nyayogikeun sangu, jeung seueur nu salatri sareng seueur nu karubna deui panyawatna. Memang kan teh bisa, sudah kamu lagi mana teh? Ah,
mana uang penyelenggara bisa kemakom. Alah, mengestu kuda yang ningali kartu pengenalan segala rupa dipanjak itu. Ayo orang ingkah. Satpol Bula nyamperkan ke Cik Isah. Jadi teh nyaan dan dagang. Sungguh Pak, Ece mah bade masihan tua kalau lapar, masihan ngaleut kalau hanaang. Nyata nanaon atuh, ari lain dagang mah, tugas kuring kumaha ukur matutkeun dagang, udah bae kehadiran Ece dina ngabagikeun kadang alat sing jadi ibadah. Amin. Kalau satpol ninggalkeun tempat-tempatna, Ece diangkat deui, itu mah tanda urutna. Tapi jilang dahar diwukeun deui hancana. Alih-alih ninggalkeun nambah pasarkeun. Buat deui. Sawah we. Sarap setengah. Iya. Cek tambahan di sauna. Cek cikopi baba 7, yang 5, ciring salapan sabaraeun. Ulah nanya sabarahaeun dah. Pan Ece mah bere lain ngadagangkeun. Jadi teu kudu mayar. Teu kudu, ngaranna oge barang bere, piraku mah teu dibayar. Nyangun atuh, ikhlas cek. Ikhlas pisan Jang, tapi lamun Ece minta duit ka Ujang 17.000, hitung-hitung mah bantuan biaya sakola budak Ece. Ujang ikhlas teu? Yuk, ulangan 2.000. Ikhlas Jang. Gancang ulangan. Omah menguapkan obat ke sakit. Tolong mari minum. Ayo, bisi boleh teuing, karena can masakan ke budak. Bade beli wae, Bu. Nya, Cek. Ya, Nerek kena bantuan biaya sekolah budak. Nuhun pisan, Bu anggota. Omah nuntut saking lempang lalaunan bangun bangsa. Saking ngebarang ke omah, dengan rasa jujur. Ade, launan mah lempang kan, ulah masakeun, ya kan? Saking hidup baru ngundang ke omah, kakara sabaraha lempah, saking menantuk. Omah nyekap saking batu ngadatuk. Warung Cik Isah geus ganti ngaran. Ayeuna mah pantusanna angkat pasang teh umumna lain warung sangu jeung sajabana. Cik Isah jeung ojek warung aku pengalatanan. Hujan, ganta, jeung sababaraha urang sejen make naroke di warung. Memberantian sabaraha 170, padahal datang teh pas subuh-subuh anggar we ka bagian 500-an. Uing oge datang di Wanci Janari ka bagian nomor 70. Nya batur gratisna oga ngantrina mantang canggal turun kurang-kurang lama mantang karal gratis naonan kapan bulan oge kudu mayar rek beuring rek camer mayar teu bisa telat madak kudu nama BPJS teh di rumah sakit khusus pasien BPJS. Jadi anu tatambah make BPJS teh bener-bener ditamakeun. Ayo geuring teh saha pamajikan? Lain tetangga rumah aku nganter lumayan we mun ngadamunan batan di imah rumah pagawean mending buru nganter memberi ke isukan nama desa urang aya tetangga nu minta dianter bakal ada nikah atuh guru nganter teh nya di mana we rezeki mah matakna umumna ngaduna si wadai bapak tangga nu gareng teh ngaran pagawean pagawean karunya anu jalma ngalamur his pamali ngadunakeun gagorengan mah ya rumah sakit oge sigana mah sarua bae nyarep sangkan banu geuring sabar lamun sakabi jalma caraladeur mah bakal bae rumah sakit anu balangkar ih dua baladu ada nyarita teh ke ari manehna teh saha siga sorangan geuning tadi mah rek lupot obat unggul ke imah dan obat ini teu bisa dicopot sekaligus kudu 2 kali kencingnya jaga jarakna kudu ngaduaguan turupe dan masalah nu pisan mantap oge tatambah make BPJS mah padahal mah sekaligus we mere obat teh dan mantap ngabangker kena protek geus kitu aturanna daek teu bae eta mah justru uing mah kabantu pisan ku BPJS teh najan nyarea aturanna oge ayo bisi kaliwat di teh geus nomor 40 Cikopi inggih mah sabaraha. Ih, pamain mah ranu ilmu kaset. Ece mah ridho teu kudu dibayar, tapi bantuan keur biaya sakola budak Ece. Nya sabaraha ulun kudu ngabantuanana
cireng atau henteu? Itu 7.000 we kasep. Janta ngasungkeun duit ka Ci Isah. Ilas mereka ece kasep. gandeng lah, wujud. Janta ninggalkeun eta patempatan. Padahal dia teh kaciri pisan ngadahar cireng aya kana tiluna. Mintanya ngadahar cireng ngejawabna henteu. Aya wae. Ya memang ini hari bisa situ ada cireng. Tuh kan ngarugikeun pisan. Guys, sampai udah lama-lama pun kan yang ikut rumah sakit mah. Bapak jalma dari insomnia mana ngarana teh. Anda gaul, iya mah mereka daharan kamu lapar. Hari barang bae mah kita kudu hitungan cuy. Biar aku cireng tilu siki kumaha lagi wasna ari si Icul mah. Iya, iwas mah ikhlas. Tapi anggur we kudu para rubuh. Dan yang cireng teh make aci. Acan minyak gorengna, acan gasna, acan tanagana. Kurunung sapasang salaki pamajikan. Suminta nuntun ijah ngepangna rada rampel. Kudu nama sing tahu deh hari tate. Jadi lagi baru karena anak suami orang bulan. Ada tulang itu tak bisa diandalkan. Terbalik bisa nguruskan BPJS teh. Balain salah kuring, didituna anu salah nulis. Ada sugan teh, ngaruh naon. Mau ngaruh kumaha, buktina aja tak bisa dipakai. Kuduna ditakainya dibenarkan. Data Ibro, seorang lelaki pakai baju sing sama lugas. Persis Jam siang bapak sarang ibu ayah masalah nanya menawi tiasa dibantos kusim kuring nepangkeun abdi dokter Ibrahim Mota nu mawi BPJS teu tiasa dianggo Pak Dokter. Nah masalahna BPJS teh kanggo kesehatan sakumna masyarakat Indonesia tekeuing aya bermasalah sumangga sebatkeun masalahna naon lepat berat nami dina KTP namina ijah ari dina kartu BPJS diseratna ijah beda huruf J sareng Z pira oge. Memang dia sarang Z mah benten bapak anu sami mah A sarang A antanapi B sarang B. Jadi tidak kumaha abdi dok awatos pun bojo mah disakirituna abdi tos ngantri tidak pun gabung kene hari pek kita tiasa dianggo BPJS na tak masalah bios wargu orang bantos ayo orang barios di warung ayo bayi warung geningan. Ibro nuntun ijah kana ku warung Ci Isah. Tuluy ngaluarkeun pakakas paranti mariksa pasien serta mariksa ijah kalayan gembet naker. Tekedari wang ibu teka sawat naon eta sakit uripuna piraku tuh sebat teka sawat naon dokter. Dokter anu soleh mah mengandalkan penyawat palingan pasien bapak. Jadi punten bapak ngiring ulah sakedap. Ibro ngajak Suminta agak jauhan tempat diuk ijah. Istrina bapak teh abot pisan penyawatna satot di parios dan sisna 380 gua darahna 811 asam urat 5 kolesterol high gigi kantu kanu infeksi ku alatna kemungkinan kasawatna glaukoma atanapi tiasa wae aya batuan pedu tapi tebada hareulang ku abdi bade dipasihan resep memanjul sakali muang ngadrong ieu bakal icat sadayana. Ibro mengeluarkan kertas tuluy nulis. Resepna bapak mulia sim enggal damang upami aya keluhanan naon mangga kantu WA antanapi BBM ka abdi. Hatur nuhun dok. Sami-sami pak.
Abdi ayeuna bade permios, margi seueur keneh bujengan anu koda di landongan. Ibu kesap-kesuk beberes, tuluy mindahkeun eta patembaran. Dede teuing, si Gana boga cita-cita yang jadi dokter, nepi ka ngalungin kitu. Oh, urang mah gerung ya. Ari manawi teh bapak Wina. Nyaho, jaga teh anu sing tanggungan, manusia anu bercadur. Palingan atuh nu subar lagi ka harti, biasana tulisan dokter mah tara ka harti. Naon kitu? Baik, wah bener. Di dokter bakal ngejit segala panyakit, masuk jeung janganna. Pasar, ngeuring, cita-cita nama mulia, aja dia tukang ngabahan batur, anjak kau teka-tekan. Jika benar mulun biayana, kapan sekolah kedokteran mah lain mantrak-mantrakan jalma pantar urang. Iya bener, mata kalamun pemerintah serius saya nyiapkeun masyarakat mah. Jika tuh sekolah kedokteran teh gratis keun we. Sugan ari dokter liap mah moal resep teuing rek katambah teh. Sus, lamun jumlah dokter loba mah bisa ngabarenina kana dokter. Bisa utang sagala rupa oge. Tujuh, ayo orang benerkeun ngaran teh. Moal tolong heula, Pak. Udah baduit. Kecil mah da teu icalan. Ieu mah tulangan gratis kanggo sing saha bae nu ngaraos lapar. Nyaan ieu teh. Leres, naming ece mah mun sakedar bade nuhunkeun bantosan kanggo nyokolakeun budak ece. Keneh-keneh kayak dari kitu mah. Ayo ya. Suminten jeung Ija ngelakeun eta patempatan, pasangrok jeung Oma anu keur main saking. Sok, wayahna Kang, sing kuat, kudu maksakeun namun yang saeur mah, keun we da ngaran diri mah sasaha oge bakal balaman. Abdi pondok umur lah daripada kieu mah akan kalah ngartungkeun batur. Is nauzubillah min dzalik, sakabehna bisa oge bakal ari maot mah, tapi teu kudu nyarita kitu, jaba kuring mah lain batur, kuring teh pan pamajikan akang. Nah, amannya nyambut ngaripuhkeun batur sagala. Capek akan mau mah. Ayo we bolak-balik ka rumah sakit. Pakai raca mah tuh. Ulah ngarasula, kudu sabar, sagala rupa oge aya hikmahna. Keun we da kuring moal we nganter satuntung akang tacan cabar. Omah, nu saking, akang nyukeun muruk cesa. Nadia bu anggota, punya tuang naon. Sama saparakan jeung goreng alun. Kalau nama protein dari minyak kolesterol kan. Keun bae naon naon saeutik mah. Kurunya jangan datang langsung diuk di warung Cisah. Sangu juga teh ampela, make sayur naga, sangguna sing loba ce, sangguna oge sing loba sekalian mata pisan. Cisah jeung Mang Jatma keur pakepuk laladang. Jangka jeung sababaraha urang kaankeun ngarupi barang dahar. Kabumi siapa kalabaraha. Anu anjeunna Gitu, beresan segala rupa. keheula atuh langsung ngararewo kitu, mah gampangkeun pisan. Bara dagang pisan, basabaraha kali ditartibkeun, hayang we dagang deui. Mane rek ngelawan ka aparat. Anu keur ngarupi di warung Cisah, curhat. Tenang. Kekedah hading wae, mangga dilajeng ka orang tuangna. Puluh urang sampul datang, uli mingatan warung Cisah. Mangga siatana oge anu warung sangu. Nyaan, nakal-akalan ieu mah. Naon mereka bae dieurekeun ku sisah. Hati-hati, bisa anggota bahaya. Ayo, mumpung ngeuleung anggota, ikut ayeuna. Bu anggota mah biasana layak kieu sok nuhunkeun tuangna, omat, bapak, ibu. Di dieu mah teu aya nu dagang, sadaya katuangan dibagikeun kalayan gratis.
pisan karena anggota. Terus akhirnya ini dinaturan orang yang mau tegulang dagang, terus lomba kapal lain dagang, jadi tekudu diaktifkan. Tilu sampel ninggalkeun eta patempatan. Aman, nuhun pisan ku anggota. Terus anggota dan dikatinju gitu. Di rumah sakit kita ada kaciri, terus cager meureun salakina. Bapak Ija turun nilai-nilai dan sekedar seminta, Ija langsung melakukan seminta. Enggak sih ya, mesti berkabaran. Ija dijawab pula di hiji. Ija lupa kawan Ija. Tunggu buka besok. Sampai situ, Ija lupa tadi kalau masalah kina. Dari ngomong besok. Sok wani-wani nggak menasikan sama ki aing, ulah sahabat kan ya ya. Salah gimana ya, Malik? Ya biar ka aing sama apa dina helm dibayarin oge. Aing geus kesana, sok dijadian ka aing. Sama kita majikan saya jadi bangsa. Naon sih ya, aing lain bangsat, sama ki aing lain bangsat. Ngarane kumaha wani ka sama ki aing. Ukur gua pilihan mana, ngarane anu pae atau aing pae. Anu ngaginggung tinggal lewas aing dia tinggalkan eta patempatan. Ija ngudungkeun suminta, tuluy dituyung ninggalkeun eta patempatan. Pasangrok jeung sarjing anu lempang ngagidik, dituturkeun ku omah anu ngalingkah sangu ulangan musim. Bancang atau lempang teh omah. Keheula Kang, mun sakieu rasa anteh, bumi alam mangge asa muter. Halah, bisa gitu-gitu bae. Buru gancangan, apa ya? Saking musuhan menuju ka warung teu bisa. Anu omah masakan lempang halaunan. Pesannya juga yang hayam, Cok. Tama kena. Alhamdulillah, tos damang geuning Pak. Kopi ibu anggota kunaon? Masih gara lawas. Bancang, teu kudu loba tanya. Omah keduduk labu alatnya manusia. Anu kenyapi, ampun bareng, kerek keterang bener omah. Wes cari cing, pamajikan kulo mah gua bisa ngundang sorangan oge. Omah masakan mungkin deui. Tuluy lempang ka lemah warung Cik Isa. Dik-dik digiring sakit. Kang, lapanya. Ah, dah sorangan. Si galak bae, make jualan luapan segala. Loh ya, bakal irung. Kang sakit. Kemudian Sakin menunjuk turut cinta cara wanita. Tapi pikiran wanita ditaruh ke omah saha kan? Sakin tenimbangan. Sakin nyapes ke omah. Tunjukin teh kan bagian. Aya hal penting nu kudu dibadantenkeun Kang. Masalah naon? Dia aku kudu nyarios di dieu. Sakin bingung, buat ka omah, dan ka Iren, bari sama pola. Teu heula, sakin nyepeng pikiran dulu Iren. Ngajak ini ninggalkeun eta patempatan. Ayo, Kang, apa? Sakin ngarandut, tuh ngetep omah sama Ayo Kang, Sakin. Sakin, ti Iren ninggalkeun eta patempatan. Omah cengkat terbudak Sakin. Tapi, agar rasa dagang halingkah, kadu langsung meranduh mabuk. Omah jarang dilihat. Kadang suapana jeung jana tangut. Serta suara nutung celengong. Sararea curhat kajaba omah. Datang, jadi orang satwa langsung nyamperkeun ka omah. tah kebenaran aja ya nama. Punten ibu, abdi bade naraskan identitas ibu. Abdi nandang surat perintahna. Anjing punya naon? Hapunten, bade ningal kartu anggota ibu. Kartu anggota. Nuhun, ibu anggota di kesatuan mana? Nah, maksud anjing? Ibu teh anggota kan? Ibu anggota di mana? Kuring teh anggota masyarakat Indonesia. Hari ibu teh anggota TNI. Lain. Goblok, harus bantu anggota. Kita ibaratnya pasti kieu mah anggota gadungan. Gadungan.
Nah, maksud nagaduhan? Anjir aku anggota kenyataan lain. Kue benar-benar anggota masyarakat Indonesia, lain gadungan atuh. Terus banding rasanya mandiri. Kumaha atuh ieu warung? Angkut aturan anak kemana kalian babang di dia. Ulah Pak, sinyawa tos, ulah dicanda. Itu lagi angkat tugas. Kilo satpol ngomong meja, jeung sakumaha ngulurun si Isah. Jangan jeung si Isah ikut masalah. Sakur, bareng bareng diangkut ke ruang satpol. Si Isah mah duduk, bari cerit bari tahan. Anjat mah Cik Isa cengkat dari bawah ngelabah omah. Cik Isa ngelengkah ke labah omah. Tuli ngehudangkan omah ngelawunan. Sanggeus ngalantung, Cik Isa jeung omah ngegorowok satekana. Manjana ngudungan. Mengapain?